Ayo tubat la ilaha illallah. Kikinciran dinalung kokoyayang iranya juragan dari muara subscribe wae channel di rasa mageranya juragan masih kuatan. Ayo ampun ya wayo Naon? come here let's go come here. Ayo ampun ya Lontong loncat kana tunggul bitung. Anak monyet make pangsi make ikat. Begitu mah si cepot belang bujurna. aduh siapa dia bila ini saya sini sampir guys ya. Aya naon ka kanang? Oh jadi orang ngonyol siapa. Oh gantar lagi di bawah biru. Oh Jong irung juga putih. banyak putih kolongo. Ya ampun ini. Alu siapa tinggal pakai jang-jang. Jika si rama-rama sini mah. Ai jelema mah komasanya Satya panjang irungna panjang umur lagi masih nu pake. Membawa kana umur di siapa. Ngaran oge dawala da genep wa salapan lah 10 dijumlah jadi 25. Ngaran kuring mah nyota tina nabi anu 25 kitu. Belum juga boleh eleh. Aya sababaraha tipe irung. Itu geus jelas gini cucungi siapa. Irung badag. Ciri-ciri jelema nu irungna badag gampang kasinggung. Mun geus amak sagelang diacak. Dikotok diacak. Nafsu nage sok gede badag pisan. Tekap nempo bujur batur sok nafsu. Kadang-kadang nempo bujur katel oge sok diusapan. Ayo ampun ini mah. Ciri-ciri jelema anu badag irungna tapi temes. Tabit alias buntut kasiran. Tapi pikawatireun lamun pas hujan irungna sok kabanjiran ngerebak. Ayo ampun. Ciri-ciri jelema anu irungna badag jeung buleud. Gengsina gede pisan dititah meuli tarasi ka warung ge kalakan nitah deui cacak gawena nyeta jadi tukang meri nya. Ciri-ciri jelema anu irungna sedeng tapi pas bager someah tapi tiap 5 menit sok hitut wae soalnya bujurna geus bol. Ayo ampun. Ciri-ciri jelema anu liang irungna leutik teu boga pikiran gampang kagoda hese ngarenghap da irungna kudu ditojos heula ku jarum da liangna leutik mun pas ngorong mangpetan liangna. Ayo ampun. Lah sakitu we diagang we nya. Dah.